Tidak tadi din kukurilingan dengan batur uisa saha. Kakebon uisa saha, kalembur uisa saha. Apa idin teu boga batur gitu? Guti bare toge idin teu boga batur pan. Ayah hiji-hijina soulmate idin mah oh yes. Tapi tadi beberapa kali liwat dia tuh amprok. Padahal idin yang minta jambu tadi teh, jambu teh rasak. Itu namun ayah oh yes. Idin tuh minta sakeresek. Padahal mah idin jualanna 4 keresek. Dijual we ku idin gitu boga duit. Idin bisa aja. Aduh. Tapi payahina idin can amprok. Kemana nya? Dan biasanya masuk kakarek salengka 2 lengkah geus amprok. Ayeuna mah idin ditungtung lembur ka tutung lembur teu amprok. Wah geri jero tadi mah. Ning susul deui ka itu Bari rek minta jambu teh ya idin. Bener, gua aya ayeuna mah. Tinggal neangan keresekna. Idin oge jambuna barireun rasaku loba bener tinggal dengan keresek. Bebe jaga gitu nya. Mak minta jambu kop. Bisa kop cita jangan keresek. Besakan we ulah ku idin. Wah itu gede deh. Masih reuman euy. Kumanya. Gantar. Kemana nih gantar? Mending bebe jaheula we Bising piributeun. Ari minta keresekna jeung wadah. Wah, aya di jero. Mak. Yes. Mak. Mana nya? Di tukang. Di tukang ge. Keur ka warung gitu. Asa teu ngeunah hate idin mah. Sinarieun sampai ayeuna can amprok jeung Mak Oyes. Mak Oyes. Minta keresek. Kemana nya? Ini paling wah gitu jambun aku idin. Mak. Oh emak. Emang idin. Idin. Hah? Kenaon? Idin yang mah oh yes minta jambu Mang Samen. Yang mah oh yes, minta dulu, bener lembut idin euy. Idin yang jambu. Bener. Apaan idin kudu bebe jaheula. Bener din, bener. Berarti mana teh? Teu maring nya. Nyantu dari Mang Samen. Bener kakak urang-urang. Apaan idin mah manusia baik Mang Emen. Mang Emen. Mang Samen gitu. Aya tuh Mas nya. Idin geus kukurilingan geus ka dapur. Ya. Ai idin nu teh nyaho. Naon nya? Apaan eueuh mau yes mah? Biasa lagi ka ieu mah paling ka warung ka mana? Maksudnya kieu Medin dieu nya. Kumaha? Ma oyes teh ya Medin. Kadi Mang Samen.
Oh iya, Sama mah mak oyes teh. Pindahin teh. pindah. Pindah imahna kali imah geus dijual. Imahna. Ah, geuning teu ngajakan Idin. Oh, nya atuh jeung naon ngajakan Idin cuma da biasa lagi ribut wae jeung Idin mah cenah. Ih, ieu mah oyes teh jeung Idin teh soulmate, eta teh Mang Samen. Geus tidak bisa terpisahkan. Lebah dinya mah heeh, tapi kan meureun batur ge kan perlu non ngaranna teh kayak perlu biaya kan dia nu maraban. Ih, maraban kos mewah maraban. Ulah maraman atuh nya tua. Nemen-nemen mah Din. Ya, Ain, kumaha? jadi kieu nyaho teh balik kan pernah aja Incuna datang Incuna. Oh, anu ti Arab teh, ha? Heeh, ta eta dibawa ku eta ku Incuna ka Majalengka. Bisa di Majalengka ayeuna teh. Ih, kunaon lain Gitu. Idin anu dibawa nya. Punya gagal dibawa makanya kabakar. Duh, eta soulmate Idin hiji-hijina eta nu ngaku anak Idin teh. Carita sok Idin teh geus ngaku anak eta mah oyes teh nyaeun pisan. kelak aku anak Heeh. jadah gua. Astagfirullah Mang Samen. Ya Mang oyes teh geus nyaeun pisan ka Idin Mang Samen. Heeh, bener. Pan nyaeun ye Idin teh sabatang kara. Jadi kumaha nanti dirawat nyaeun pisan yo. Kelak sabatang kara. Heeh. Berarti lu jadi sabatang kayu meureun. Ya kitu sabatangna. Kitu Maidin emang maaf deui. Geus pindah Maidin, kecuali Maidin daek itu ka Majalengka ka imahna. Tadi tuh, daek teu tinggal nonggeng kuing di telapung. Moal didenge. Mang Samen sok nipu. Wah bener ayeuna. Ai mana Din. Moal ka tipu mah. Yo. Oyes mah nyaeun pisan ka Idin. Nyaheun oge mainna Ih. Incuna lu nyaheun ka manehna. Teu percaya ye. Pokoknya mah Idin sok sabaraha kali amprok di saung, mau oyes tiba-tiba Idin jeger Idin teh Eta campur mah. ku kenteng nyaeun pisan. Ya. Percaya Lu kitu mah lain nyaheun atuh. Ai, mah ieu. Mana mah lamun diracun kita nyaheun gitu. Ya pokoknya mah bentuk kasih sayang mah oyes mah gitu Bener. beda. Kitu Maidin ini mah ieu imah teh ieu ngomong nama rek aya nu meuli. Tah, kamari ge cek Pak RT ngomong nu meulina teh emang teh cenah. Randa Maidin, menurut Iya meulina mah teh. Mang Samen nyaan ieu ngabohong Ih, teu. bener Maidin bener. Yo. Aya we anak ge jadi RT ieu. Di RT Kusim. Heeh, tah. Samen cenah imah mah oyes teh rek aya nu meuli cenah urang babakan ranginang. Tah maena teu boga salaki. Mang Samen. Kunaon aya Idin? Apa Idin mah tuh bisa baca? Oh, poho Din. Poho. Kuaing dibacakeun nya tah. Tah ieu teh ngaranna teh ta M. Tuh Mang Samen. Tah, imah urut mah oyes teh. Tah, ya. Rek dijual rek aya nu meuli. Tah kamari datang cenah ka Pak RT. Tah eta teh urang bakan ranginang. Tah, teu boga salaki rana beneran. Berarti Idin mau amprok deui jeung Mang Oyes. Nya moal apa geus bawa pindah ka Majalengka. Ayeuna urang di Subang, mau isi Majalengka nya jauh. Kecuali Maidin daek ka tu leumpang, daek teu mau tu jebra ka tu. Mau tu bitu eta bitu tuh. Terus Idin kumaha Mang Samen? Nya mah yana ayeuna mah beneran mau amprok jeung Mang Oyes. Terus Idin ayeuna teu boga batur. Nyanyangan deui we nu sejen atuh. Nangis Mang Samen we jadi baturan Idin. Lain kitu urang teh keur ayeuna teh keur sibuk. Din, keur sibuk. Buka pegawaian urang teh nawu itu nawu. Tuh gitu Idin mah baturna lain mah Oyes Mang Samen. Ya geus tuh. Jadi ya nekeun. Kayak sapoe dua poe ge ieu kan aya di dia ya randa ieu. Datangan ku Idin ka dieu. Embung Idin mah geus teu bisa terpisahkan jeung mah Oyes mah. Aing mau balik ya. Mau balik ya. Ya, urang balik heula nya. Emang ieu lu jadi baturan Idin Mang. Mang Samen. Mang Samen, Idin milu. Mau yes Mang Samen ge embung jadi bebaturan Idin. Idin sama baturna. Ini serangan Maiman, tulungan ini. Mak, ini tegisnya pisan ke emak.
Ini nuwun batur mah. Ini tuh bisa hirup tanpa aman. Tolongan ini. Nggak sah. Iden nggak sah peduli ke Iden. Iden rek nangan sadeuy. Ma.